Kang, balanja kalapa kan Kang Dana aya tanggalna 8. Ah, nyajang bawaan ka bapak saya hayang martabak kalapa. Mang Dadang balanja lalap, mana samarana? Aya tah laja salam. Nah, laja salam. Mang Dadang tara masaknya. Tah bawa kalapa jang lalap mah. Yalah, ajaran dah lalap aya kalapaan. Mangga Kang. Mangga. Dari Telkomsel. Neng, dupi rorompok Neng teh tebih teh di dieu. Henteu Kang, Atuh upami kitu mah akan tiasa atuh iraha-iraha ameng karorompok. mangga wae Kang diantos pisannya. Ngangge angkutan umum naonnya di dieu nya? Teu dieu mah gampil. Nganggo angkot nomor 18. Nya ongkos nama mung Rp1.000. Tos kitu naik we ojek. Nya kana 5 jaman lah. Ras naik rakit kirang langkung hiji 1/2 jam Kang. Pangelap Kang, nyandak obor sarang sendok tilu rampasan mah. Tah, tos turun tina rakit, akang mapah wae ngalangkungan 2 gunung deui, nya kirang langkung 2 dintenan lah kan. Eta oge upami nonstop teu istirahat. Dari Telkomsel. Neng, pokona mah lamun Neng teu narima cinta Akang mah rek nekat we Neng. Aduh, ulah bawas gitu atuh Akang. Memang Akang rek ngalakukeun naon? Ya Neng, lamun Neng nolak cinta Akang rek nekat ngajelem tina gawir. Sedengkeun lamun Neng narima cinta Akang mah moal asa-asa ngagantung diri nih. Eta mah kelangkung Akang. Akang mah mau abi mah biasa nurana sanes. Dari Telkomsel. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Pak. SIM sama SNK-nya, surat-suratnya. Ya, ada. Sebentar. Ini, Pak. Ya, Bapak saya tilang ya. Kenapa? Karena Bapak telah melanggar rambu-rambu jalan Pak. Ya, ditilang saja ya Pak. Ini surat tilangnya Pak. Tapi kemarin aku belok di sini nggak apa-apa, Pak. Oh gitu. Iya. Ya udah sekalian surat tilangnya 2 ya Pak ya. Aing mah geus jujur nyok itu mah aing mah jujur. Dari Telkomsel. Mun kuring maot, omat dina tutunggul makam teh kudu digambaran panon. Sabab kuring mah dokter spesialis panon. Sarua urang oge mun mau teh tunggulana ku gambar jantung. Apanan kuring teh dokter spesialis jantung. Ari kuring mah bingung. Nah, kunaon kitu? Dina tutungguan makam kuring mah tong digambaran ngewa. Nah, kunaon kitu? Era Kunaon? da abdi mah dokter spesialis kelamin. Dari Telkomsel. Nyi, ku akan diberi duit 10.000 nya ke balanja. Ya, adeknya mun bisa mah sing cukup 2 mingguan. Adena mah cukup ke sabulaneun. Pang boros sabulaneun Kang. Sataunan ge bakal cukup duit sakieu mah. Nya leuwih hade atuh mun kitu mah lah. Akang muji pisan buka pamajikan siga nyai teh lah bisa ngatur kana duit. Tapi nyi, ngomong-ngomong rek dibelikeun naon kitu duit ti akang teh? Nya Kang Neng mah pinter. Iya acis di akang 10.000 tiap sataunan. Kok Neng bade dipangmestekeun kalender? Dari Telkomsel. Kang iya abi bade motok kopi KTP nya punten. Oh, Payuna mangga. we hungkul tukang nama tak kedah Kang. Mangga. Guys, kedapnya. Oh, tah ieu tos. Kieu fotokopianana mangga. Punten Kang, dupi aslina mananya? Aslina abi mah asli ti Cirebon. Dari Telkomsel. Sahabat drama, saatnya cangekan. Kira-kira lamun saderek katarima gawe di dieu, hayang gaji sabaraha tah? Nya kirang langkung 10 juta plus tunjangan kesehatan, transportasi jeung uang makan. 10 juta. Baiklah, kajian anjeun lulusan SMP jeung gawe jadi office boy, anjeun menang fasilitas lembur sabulan 8 poe, mobil dinas jeung uang belanja 5 juta sabulan. Biraku Bu, abi mah dapur canten, ibu teh heureuy nya.
Memang saha anu ngamimitian ngajak heureuy ti heula atuh jeung hayang gaji 10 juta. Dari Telkomsel. Ranginang bu, ranginang. Ranginang ibu, ranginang. Kang, buatan mana ini teh, Kang? Ade ibu, iya ranginang buatan Garut bu. Upami digoreng tahnya bekah deng rangu ibu mangga. Nya eta abdi teh resep ranginang teh, tapi nu teu beukah. Aduh ibu, nya gampil atuh ibu. Sok mangga ibu ngagareun heula sabungkus. Ras ngagorengna entong diseunan. Insyaallah moal bekah-bekah ibu. Dari Telkomsel. Tas dibagi rapot, Pak. Oh, atos. Cik ningali rapotna. Tuh, dina meja. Sok canak atuh ka dieu enggak? Ya, Pak, ya. Nah, rapotnya meni goreng kieu. Ieu bereunam nih loba kieu. Gawe naon wae atuh mana teh Ici? Nah, ada rapot abdi mah teu aya bereumna, Bapak. Ari ieu teh naon tah sidik tah beureum ngajeblak. Mana? Hargening ieu mah rapot anu Bapak. Nya, ieu mah rapot Bapak dan sekolah SD. Dari Telkomsel. Mamah aya, Aya, Pak. si Ningning aya, Aya, Pak. si Sim aya. Aya, Pak. Jadi sararia ayanya. Aya, Pak, sadayana ge aya. Papa masih reug-reug wae. Sadayana putra papa sareng wargi-wargi papa tos araya di dieu. Lain soal papa teu reug-reug, nu dipihanyakalkeun teh. Nah, marane sararia aya di dieu. Ari nu ngajaga warung saha? Dari Telkomsel. Aya ku aneh eta sifat manusia nya sapi. Aneh kunaon hayam? Nya sok we pikir cing asak atau sapi. Naon hayam? Soal nasib kuring teh bangsa hayamnya ari tina leutik diurus di hade-hade, nah ari geus gede sok dipencit. Nasib kuring ge sabangsa sapi ge teu beda jeung anjeun. Nah ari kitu kumaha kitu? Nya sok we Bandungannya. Apanan unggal isuk-isuk susu kuring teh. Nya tah ku batur-batur ku manusia teh. Diperesan we ari dikawin henteu. Dari Telkomsel. Tah, Pak. Ieu takaran obat teh kada dituang ku bapaknya. Nuhun dokter. Hari sadinten 1 kali 3 sendok. Sendok naon tah dok? Asa kirang kabaca ku bapak mah. Oh, 1 kali 3 sendok temok, Pak. Dari Telkomsel. Pak, punten Pak gugah heula Bapak. Bapak. Aya naon sus atuh? Aya naon ieu teh? Meni tabu sabaraha ieu tabu 11 ngagugahkeun abdi. Ieu Bapak tuang heula obatnya tos waktosna. Mohon mangga. Hari obat naon sus? Obat tidur, Pak. Apanan aing teh geus sare sus teu make obat tidur. Dari Telkomsel. Obrolan anak hayam jeung indungna. Ngadahar naon maneh teh? Iya bubuk kue mak. Tadi manggihan di pasar. Muntong di dahar, piceun. Gila, ih urut jelema. Dari Telkomsel. Carita sabangsa oray. Mak, nah hanya letah urang teh ya perahan. Nya ari kitu mah atuh kasep. Aduh, ujang teh reuas atuh kareureunahkeun puguh we da. Lamun eta letah urang teh ya perahan, nama bahaya kitu. Heueuh nya bahaya kunaon? Heueuh, tadi teh ujang teh kagegel eta teh. Dari Telkomsel. Mak, tadi di kelas ibu guru narosda ka Udin. Ieu tah narosda teh. Saha nu sok ngompol? Nah, terus Udin, eta ngajawab kumaha? Nya terus Udin teh ngacung we leungeunnya. Ih, alus wanteran. Emang harus kenaon deui ka Udin? Nya naroskeun cenah pagawean abah jeung emak teh sapopoe naon? Terus diwaler kumaha ku Udin? Nya pagawean sapopoe abah jeung emak teh nya pasti awe tiap poe. Dari Telkomsel. Udin, urang ulin papasangan deui heuh. Sok lah, leupeut papasanganna jeung naon Din? Jeung gorengan atuh. Nya, ari gula papasanganna jeung naon? Jeung kopi. Ari kurupuk jeung naon? Kala kurupuk jeung bonteng. Nya bener ini Udin. Jika ayeuna sebutkeun tah papasangan hansip naon da Din? Oh, salah. Naonnya bangsat meureun? Salah. Naon atuh?
anak-anak, ayeuna orang belajar sejarahnya. Coba Udin, di mana tempat kejadian perang di Ponegoro? Apa Bu Udin mah? Di mana Ari apal teh kasep? Eta tadi halaman 24 buku sejarah kelas 2 SMA. Nah, Udin mana terkapodong, teu bosen di setrap ku ibu. Karep deui mah. Dari Telkomsel. Sok Udin, ayeuna ibu rek nanya deui nya, teu apal keneh maneh kahareup deui nya. Sok, perang di Ponegoro iraha lumangsungna. Pada maghrib satacan Isya Bu. Naha? Apana 1825 Dugi 1830 teh sami ajeng pada maghrib satacan Isya. Cek ibu oge maneh kudu bener Udin karep deui. Dari Telkomsel. Jack, Hei, lain pamarentah hayangna naonnya? hei ngatunel. Geus puguh raya teh susah kabina-bina. BBM ditaikeun geura. Puguh we efekna tingali geura busung lapar di mana-mana. Nempi ka hayang udut ge hese pisan. Menges tong make malapah gedang sagala. Hayang ngudut mah ngomong we make mawa-mawa pamarentah jeung BBM sagala. Heueuh atuh, cik. Aya sabatan mah atuh. Ya, Korekna atuh sekalian. mana mau ngapoe ngan modal kenyot we jeung paru-paru. Rek kiraha meulina hayang ngudut we mawa pamarentah geura jeung BBM. Lieur. Dari Telkomsel. Carita jagong jambu monyet jeung kuda. Meniwa ka era mana mah jambu monyet. Nah aku naon gitu jagong. Eta coba siki hiji oge meni ditembong-tembong sombong pisan jambu monyet mah. Daripada maneh awak di bulan sababaraha lapis, hari bulu kemana-mana. Ngerakeun. Daripada maneh kuda Nah aku naon gitu jagong. suku kabeh di sapatuan ari awak bulu cunan. Dari Telkomsel. Benang sia bangsa teh paingan kalapa aing teh leungit bae da kusia bajing lungcat sia. Pada abi mah bade sanes bade maling, Pak. Pak Haji sanes bade maling kalapa abdi mah. Sia sok loba alasan apaan sidik katingali ku urang maneh teh keur naik. Nya abdi mah naik teh sanes bade maling kalapa, Bapak. Ari geus rek naon atuh sia betataikan kana tangga kalapa batur. Aduh, punten Pak Haji, punten pisan. Da abdi mah bade eta Pak Haji, bade milari jalan ka langit. Dari Telkomsel. Mas maaf, kalau Jalan Marta di mana di Nata ya? Oh, kalau mau ke Jalan Marta di mana? Naik angkot jurusan Bineng aja, Nong. Dari Telkomsel. Pasihan Pak, abdi jami lolong, tut biasa ningali, tak cantuang Pak, pasihan artosna Pak, didoakeun ku abdi sing beunghar. Ya duitna ya. Aduh, Pak, ieu mah artos teh palsu Pak. Nah make jeung apal make jeung palsu sagala ieu duit. Apanan maneh teh lolong? Meletet sakedik Bapak, abdi bener. Dari Telkomsel. Ki, nah kehampangan teh beri jeung berat sagala. Nah, ari ujang, hujan oge apanan sok dibarengan ku dordar gelap. Dari Telkomsel. Lamun aya nu beres dahar terus ngaberesan piring ngabaris rapi, eta mah pasti orang Rusia. Tah, lamun anu geus daharnya terus meresan piring ngajajar ka luhur. Sendok jeung garpuhna disilang-silangkeun, asbak beresih. Tah eta mah pasti orang Jerman. Mun perabotan di meja makan seperti piring, sendok, asbak nepi ka wadah tisu acak-acakan sanggeus beres dahar, eta mah pasti orang Amerika. Tah, amun parabotan seperti piring, sendok, asbak jeung wadah tisuna arareueuh sanggeus beres dahar, eta mah pasti ku urang Indonesia. Dari Telkomsel. Jack, Hei, coba mun si Cecep aya di dieu euy. Urang duaan pasti moal hese teuing mindahkeun di lomari. cep saha si Cecep teh nulungan. Apan manehna ge keur mantuan urang. Mantuan naon ari maneh, Jack? Memangna manehna teh gimana gitu ayeuna? Apanan di jero ieu lomari nahan gantungan baju bisi maruragan. Dari Telkomsel. Woi, ngetem teh lieu teuing atuh pir. Bapak bade angkat ka mana? Nya teh nyaho kitu kuring teh ka Bogor. Har ari bapak, pan ieu teh nembe pisan ti Bogor, malihan ayeuna tos di garasi. Oh, garasi. Dari Telkomsel. Jack,
Eta mah kamari basa moro di leuweung sancang. Kuring di udag bagong. Geus gede. Waduh. Allah siungna para rajang. Eta bagong udah kuring lompat lah seter kebak. Ngebretek tuh ulang teh lompat. Nah, terus? Nah, geus rada jauh eta bagong teh nambru di Soledad ku cai. Bener maneh mah jagoan. Mun kuring mah geus ngihan maneh. Di udag-udag bagong pikasinan gitu mah. Justru eta bagong teh bisa di Soledad oge apana nincak cigih dewek. Terus, Pak, ya, terus. Ya, sedikit terus, Pak, terus. Nah, apa kita mundur teh kakak melong terus. Ari markiran teh kudu cocorokan kitu atuh. Nih mundur da lamun mobil kuring nabrakan teh mah pasti eureun geus ukur mundur-munduran. Ari Surabi jeung hayam heula mana? Nya heula Surabi atuh panu dipangheulana disebut eta Surabi. Salah, nya heula hayam atuh. Tek wae Surabi jeung hayam rendengkeun terus kebahkeun. Pasti heula hayam lompatna da Surabi mah teu kali lompat. Bisa ada si Ici. Tante. Aya naon Udin? Ih tante menik geulis ih. Nya geus tangtu atuh perawatan tante teh. Ya Allah, eta salira tante meni barokah. Tante eta nya sok di minyak tanahnya. Si Udin sekaba-kaba sanes. Tante teh bekah kita sok ngamaman pais orok sareng pepe setu. Bilih Aki aya kapanasaran, sok cebatkeun we Ki. Aki teh hoyong naon? Ya, Aki mah aya kapanasaran kan hiji. Hayang ngasaan di kotok garing jang. Aki masak aya wae. Maknya hoyong nuang ti kotok garing ari Aki. Nya geus atuh ai moal ditedunan mah. Urang mah rek neangan sorangan we. Geus Ki, tong neangan sorangan da Aki teh keur gering. Keun we, saya menengan nya Ki nya. Tah, iya Ki, ti kotok garing teh. Ulah diasungkeun ka Aki. Sok we heula asaan laku di dinya. Mung Aki ngasaan ti kotok mah. Sok cobaan heula aku di dinya. Geus teh nya nya ka Aki teh. Sok buru. Aduh, bingung kumaha nya disangka teh nya itu bingung teh kotok mung da kumaha atuh Ki. Sok buru atuh asaan heula. Nya atuh Ki. Geunah henteu. Henteu Ki, pait pisan. Kumaneh bae nu cager eta teh kotok teh karasana pait pisan. Aduh, kumaha ku aing nu geuring kieu. Bicen geuleuh aingnya. Anak-anak, Iya, Bu. sing sebutkeun rupa-rupa tulang. Aya tulang naon bae coba? Hek Udin naon wae coba? Tulang ayam, tulang anjing, tulang tulung, tulang taleng. Hap. Udin, ka dieu pindah ka hareup. Angkat sampean sabelah. Naon Ibu, Udin salah naon? Bongan atuh ngajawab teh tulang ajar. Ih bau, Udin hitutnya. Henteu, Udin teh hitut. Si Udin nih manu hitut teh da si Udin mah hitutna sok loba-loba teuing. Henteu, Udin mah ngan 3 kali dah hitutna. Udin hitut. Sahabat drama, saatnya cangekan. Daniel, Naon anjing? Adio anjing, sia nyawa tuh anjing, aing anjingnya 7 bulan kamari, aing diberi anjing si Joni pedog anjing. Eta mah anjing nah halus anjing. Eta anjing teh ku aing digukut anjing. Nepikeun kumaha dikukut. Nepi ka gedena anjing, eta anjing anakan anjing. Tak lucu si anjing, anak anjing eta teh anjing. Anjing eta mah ku aing anjing sok diadu-adukeun jeung anjing tetangga aing anjing. Sanu menang goblok. Anjing tetangga aing elek ku anjing. Tah anjing aing teh atuh anjing. Kieu oke jago miarakeun anjing mah anjing. Sok anjing bisa siarek mangugutkeun anjing ka aing anjing. Anjing nu dipiara ku aing moal elek anjing ku anjing-anjing lain. Ari si anjing, aing teh lieur anjing. Mana nu anjing, mana nu maneh anjing. Anjing teh geus tong ngomongkeun deui masalah anjing. Anjing rek mana ka dieu lah anjing. Rek neangan anjing nu model sia anjing. Si anjing.
Ari Aki rumah tangga jeung Nini teh geus sabaraha taun? Aki nya aya we 60 tahun malah jang. Eta rarasaan Aki sajero 60 tahun teh kumaha Ki? Asa sakedeung 60 tahun rumah tangga jeung si Nini teh asa ngan sajam. Eueuh, nah bet asa sajam Ki? Nya ngan sajamna dina jero sumur. Dari Telkomsel. Mohon perhatian, hapunten kasadaya pengunjung, arantos kapendak hiji budak alit namina Gogon Jaya Diranjang. Yuswana kirang langkung 5 tahunan, ciri-cirina nganggo acuh warna beureum gambar SpongeBob, lancingan pondok sabelah, soca bolotot pangamung urungi, sareng rambut nanggaling sabelah. Menawi ka para pengunjung anu rumaos ka Icalan Putra anu ciri-cirina nembe disebatkeun, mangga candak wae di meja panitia. Perhatosan 5 menit teu dicandak, ieu budak janten milik panitia. Dari Telkomsel. Pasihan Pak, sing hawatos abdi teh teu acan neda Pak. Pasihan Persaban eueuh duit receh Bapak bade manisian sabaraha, keun ku abdi diangsulan Bapak teu kudu uang receh mah. Dari Telkomsel. Abdi Rek naraon mana di dia? Abdi mah bade miredan jalmi anu ngomongkeun kuring Naon gitu? Terus amun geus apa saha mana nu ngomongkeun di dinya teh? Rek di kumaha eta teh jelemana? Aya dua kemungkinan rek damai hayu, rek teun ge hayu. Naon sia? Taeun teh eta teh naon? Nya teun teh damai deui. Dari Telkomsel. Percuma anjeun mah ngendog teh meuni laleutik. Uyuh, Naon atuh? tah contohan atuh kuring ngendog mah kudu badag gieu ye. Nah, Dina segi ekonomi mah kuring teh leuwih punjul. Endog kuring mah bisa dijual 1000. Ari endog anjeun mah puyuh ngan saukur 100 perak. jadi sabaraha bedana jeung harga endog kuring jeung endog anjeun teh? Geus 800 perak atuh. Tah, kuring mah panghaream-hareamna migawe pagawean picalakaeun. Ari maksud anjeun? Nya, sabenerna mah kuring ge bisa ngendog anu segede-gede endog anjeun. Ngan kuring mah haroream. Nah, bet haroream. Nya hoream atuh. Kira geng udah duit 800 perak. Ari heug kudu jebol bujur mah embung. Dari Telkomsel. Ayo, ya coba kredit koran. Aya berita aneh Aki. Nah aya naon atuh incu ici. Iya Ki tingali. Aya jalma rak-rak ke tingkat 3 tapi selamat Ki. Bener-bener jago nya Ki. Eta mah teh sabaraha Ci. Aki mah nya tah zaman keur ngora pernah ragrak tina tingkat 7. Wah, Aki hebat pisan. Kana naon Ki? Henteu ngan cingir leungeun anu katuhu Aki tah misalnya hungkul. Terus anu lainna kumaha Ki? Marotong remuk. Dari Telkomsel. Walak sia. Teu neueuh aing di tukang. Make eureun ngadadak sagala. Bisa teh sia nyupiran mobil teh. Tuh tingali mobil urang jadi rusak gara-gara didinya ngarem ngadadak. Ye, kehulaanan Pak. Bapak nunggu nabrak di tukang. Terus ayeuna nah bet make ada tandan sagala Pak. Pantes aing ngambek atuh ka didinya. Sabab maneh teh geus eureun ngadadak nyaho. Kuring mah teu salah Pak. Yeuh, dengekeun. Kuring mah geus nepi ka garasi kuring. Nah Bapak bet nuturkeun abi ha. Sugan teh lain garasi. Dari Telkomsel. Sahabat drama, saatnya canggihkan. Punten Pak. Mangga. Dupi anu dimaksad flu burung teh naon Pak? Saya pisan tah patarosan teh. Apaan ayeuna teh nuju ramenya Pak perkara flu burung teh? Leres tah. Anu dimaksud flu burung teh nya upami bapak sareng sadayana di dieu kagungan manuk atawa tanda-tanda sok bersin wae terus awakna ngahot-hot
jeung siga nu katirisan sarta liang irungna kaluar cai. Tah anu kitu teh disebat flu burung. Dupik ngalandonganna kunaon, Pak? Oh, eta mah gampil pisan atuh. Pasihan we aspirin, dijamin eta manuk bakal damang tina fluna. Oh, gitu Pak. Hari anu dimaksud sapi gila naon, Pak? Cobi abdi pasien penjelasan anu eces, Pak. Mangga. Panyakit sapi gila teh aya ciri-cirina. Tingali we upami aya sapi anu lempang di jalan raya, dina kaayaan caludih teu puguh nu dijugjug. Nah, terus eta sapi teh surengan serenge jeung ngomong sorangan. Tah eta teh bisa nyerikeun yen eta teh katerap panyakit sapi gila. Dari Telkomsel. Pelayan, kumaha ieu teh? Manya dina sop aya laleur pae? Mending atuh Pak dina sop mah laleur hungkul. Komo dina roti mah aya cucungu. Dari Telkomsel. Cek. Naon ieu aya naon? Ari maneh geus ngajaran nempo pamajikan Stevie Wonder can? Acan? Naon gitu? Sarua we atuh. Sarua kumaha maksudna? Nya sarua we jeung Stevie Wonder. Apana Stevie Wonder ge can pernah ningali pamajikanana. Dari Telkomsel. Nel, Naon? adieu. Maneh pernah ngadenge dongeng Stevie Wonder hayang dawagan teh di Hawaii? Acan, nah kumaha eta dongengna tah? Heueuh cenah Stevie Wonder teh hayang nginum cai dawagan. Terus nitah gaetna naek kana tangka kalapa. Ari geus kitu? Eta mah barang ngadenge aya nu ngagebut heuh. Stevie Wonder teh langsung nyarita. Geus cenah hiji ge cukup. Naon anehna eta dongeng teh? Aneh nama palebah nu ngagebut eta. Apa nu ngagebut eta teh lain kalapa, tapi gaetna ti soledad. Terus ti beber. Dari Telkomsel. Awae Bapak upami bade naik mangga mun kedah mayar 500.000 Bapak. Upami Bapak protes, Bapak mayar 500.000 deui ka abi. Upami Bapak nyeros di kapal, Bapak didenda 1 juta ku abi. Kumaha bade Bapak? Mangga atuh kitu mah. Ayo Jang, urang naik Jang. Tah Pak, ayeuna mah tos dihandap. Teu naon bade nyares oge Bapak mangga. Ari Bapak bade nyares naon Bapak? Muhun. Kita tadi oge bade nyarios ngan sieun di dadna abi teh. Bade nyares naon atuh ari Bapak? Eta bade nyarioskeun pun anak ragrag. Dari Telkomsel. Anak-anak, Iya, Bu. dengekeun kumaraneh kabeh. Ibu bener-bener teu ngarti. Nah maraneh teh barodo-barodo teuing. Ulangan pangedenangan punten 3. Anu ngarasa bodoh nangtung. Sakali deui cek ibu anu ngarasa bodoh nangtung. Tah itu Udin alus. Tadi ibu nitah nangtung anu nangtung. Tapi ibu nanya, kunaon kamu bet nangtung? Ibu, abi mah karunya we ka ibu. Abi mah ngan saukur ngiringan maturan ibu we nangtung. Maksud mana ibu bodoh Udin? Dari Telkomsel. Duh Gusti, upami anjeunna jodoh kuring, caketkeun Gusti. Namun upami sanes juga abdi sing dijodohkeun. Upami anjeunna henteu ngajodoh sareng abdi, ngejantenkeun abdi sareng anjeunna jodoh atuh Gusti. Upami anjeunna sanes jodoh abdi mah, tong mugi anjeunna kenging jodoh sanes iwa abdi. Duh Gusti, lamun teu anjeunna teh tiasa dijodohkeun sareng abdi, tong dugikeun anjeunna kenging jodoh nu sanes Gusti. Keun we anjeunna jodoh sareng abdi. Duh Gusti, upami anjeunna jodoh sareng nu sanes, pisahkeun sareng teras jodohkeun sareng abdi. Saupamina anjeunna tetep jodoh ka nu sanes, wios nu sanes pendak sareng jodoh nu sanes deui Gusti. Sareng teras jodohkeun deui we anjeunna sareng abdi Gusti. Amin. Dari Telkomsel. Udin, kunaon maneh ngajanteng di hareupeun imah sorangan? Pan tadi memeh main dit ka pasar, maneh teh jeung si bapak. Ayeuna si bapak ka mana, Din? Itu nuju di Pengker, Mak. Kenaon? Nuju ngadu kaleci. Astagfirullah. Nah, bapak si lain teh daerah ku umur gitu. Kolot-kolot ngadu kaleci. Bener-bener teu uyahan. Ngadu kalecina jeung saha gitu, Din? Sareng Aki, Mak, tuh di Pengker. Dari Telkomsel.
Kumaha maneh bisa paeh? Urang teh paeh katiisan. Kumaha bisa katiisan kitu euy? Sebenarnya uing teh dikunci di jero kulkas. Mimiti mah ngan baal. Terus lilila awak uing teh bisa diusikeun. Terus dunya teh jadi poek. Tapi urang ngerasa syukur paeh ge teu pati nyeri. Ih, karunya pisan manehnya. Mun maneh kumaha paehna? Uing mah kaserang jantung euy, stroke teh ya. Nah kumaha kitu caritana? Sabenerna uing margo pamajikan uing keur salingkuh. Hiji poe uing balik rada gancang. Terus ningali aya sepatu jeung celana batur. Uing apa pamajikan uing keur salingkuh? Uing teang ka kamar ngan aya pamajikan sorangan. Teang ka kamar mandi, eueuh sasaha? Kaloteng, eueuh sasaha? Di gudang oge kosong, di kolong kasur kosong oge. Tungtungna uing teh kacapean, terus teh kaserang jantung uing teh. Nyeri pisan, euy. Ngapain we uing teh? Aduh, ngari maneh bloon-bloon teuing. Kunaon kitu? Kunaon teh neangan ka jero kulkas. Mun maneh neangan ka jero kulkas, urang duaan masih bisa hirup ayeuna bloon maneh mah. Dari Telkomsel. Jack. Naon Kadieu geura Jack. Naon. Bayangkeun nya, dewek mah gara-gara diudangkeun ku pamajikan isuk-isuk. Pamajikan teh langsung minta pisah. Ah, manya. Bener minta pisah. Isuk-isuk teh urang teh diudangkeun ku pamajikannya. Terus pamajikan teh ngadat. Emang maneh keur sare di mana gitu? Di kamar si Karsi, pembantu dewek. Dari Telkomsel. Din ka dia Din. Naon Juhro? Mana bisa tuh nyieun kalima make kecap paralun? Paralun? Oh bisa tuh. Ah nu bener. Jeung sok urang hayang nyaho. Kieu nya naon paralun nya? Paralun. Ayeuna sadayana wedang di kota Bandung dikocorkeunana teh nganggo paralun. Lain atuh Din, eta mah paralun. Dari Telkomsel. Aduh, hapunten pisan. Ieu mah pasti kesalahan SIM kuring. Tenang Neng, kuring nu salah. Sanes Neng nu salah mah. Kuring aja ngantosan Neng nabrak mobil abdi. Hah? Terus naon maksudna? Iya Neng, supados biasa kenalan sareng Neng. Dari Telkomsel. Oke. Anjeun nyaho naon sato musuhna beurit? Ucing. Oke. Sabaraha hiji tah panon ucing teh? Nya dua tuh dok. Halus. Ari ceulina sabaraha tah? Sarua dua. Tata ari sukuna sabaraha hiji coba? Aya 4. Aha. Ucing teh buntutan teu? Nya buntutan atuh dok. Ari dokter seumur hidup samperan ningali ucing. Nah ka aing teh menikah bina-bina teuing. Jauh-jauh asup ke rumah sakit jiwa ngadu ditanya ucing. Dokter. Dari Telkomsel. Mangi sabaraha jeruk sakilona mang? Mirah Neng, 5.000. Naon 5.000? Geus we 8.000 ah. Alim Neng, sok we atulah kieu we 4.000 atuh. Mun 10.000 mah daek mang. Aduh, sok we atulah 2.000 tah dibikeun ku mang tah. Teu geus kieu we mang. Pasna 15.000 we nya. Kajen gelut aing mah daripada sakitu mah. Geus atuh tah 1.500. Dari Telkomsel. Saderek sadayana dihandap ieu tim supados handphonena awet. Kahiji, kade ulah muka casing HP kubur atau kuling ge. 2, upami nuju mencet keypad, ulah kade cobi-cobi mencet nganggo palu. Katilu, tong sekali-kali ngagentos betul HP ku aki atanapi strum listrik langsung ti PLN. Bisi nyetrum. Kaopat, upami nuju charger HP tong lami-lami teuing. Misalna, ngacharger 2 tahun. Kalima, kade, upami nuju nelpon tong wani-wani bari murageun maneh tina gawe. Kagenep, upami nuju kesel tong cobi-cobi metrek HP ku baru. Anu katujuh, tong ngagetos kartu dina lebet HP ku kartu tanda penduduk. Insya Allah mohon. Tips eta insya Allah HP saderek awet. Dari Telkomsel. Jack. Naon Neo? Apa teu bedana Leonardo DiCaprio jeung Rhoma Irama? Gak apa euy.
Sok lah jawab lah saeutik atuh. Kela. Sarua ya godegan. Lain Sarua artis. tahu Can. Kela hiji deui dan sarua jelema. lain kan beda na ya ge geus nya jawab urang Baiklah. Ari Leonardo DiCaprio mah Titanic Ai Roma Irama mah Titanic. Dari Telkomsel. Bapak tos sabaraha tahun Bapak janten tiasa icalan kieu Pak? Oh aya walasan tahun. Ari artos ladang icalan ieu sok dikembangkeun di mana Pak? Alhamdulillah ada di kempal-kempal mah artos alit ge tiasa jatinageun nya tos aya we nu tiasa dipeserkeun ka lembur meser sawah meser balong aya ieu motor si Kukut hiji. Oh gitu saya atuh banyak. Nuhun. Sabaraha urang Bapak kagungan putra? Aya 3. Di mana ayeuna? Alhamdulillah 3 anana oge di paguron luhur anu cika di ITB anu panengah di Unpad ari nu bungsu mah di UPI. Eta teh karuliah Pak? Sanes karuliah sami we sareng bapak icalan di kampus. Dari Telkomsel. Sahabat drama, saatnya cangihkan. Bener-bener maneh mah wanian. Wanian kumaha maksudna? Adi jam 3 penting kuring ningali maneh keur ulang jentul di tepas imah. Sia mun dewek wanian mah dewek pasti geus ngetrok panto imah mentok pamajikan kuring pikeun mukakeun panto. Dari Telkomsel. Sok mah ngarumpuh sadayana. Tos ngempel Pak, ieu sadaya para putra Bapak tos ngempel di dieu. Bapak mah ngan hayang wasiatan anu manungtung. Sok atuh sok Bapak ayeuna wakcakeun cing jentre. Ayeuna ku abdi didangukeun cara sapala putra Pak. Sok Bapak bade wasiat naon? Muhun kieu perkara imah nu di Anta Baru, Jang. Bumi nu di Anta Baru. Ari kitu naon Pak? Kade ulah dijual. Tong diical. Nah tong diical Pak. Nya heueuh tong dijual. Apanan eta imah teh anu batur, urang mangan sakadar ngontrak. Dari Telkomsel. Udin, Mohon mak. ya kasep bagernya pang meserkeun Mama Sango di warung Tegalnya kasepnya. Mohon antosannya mak. 2 jam kemudian. Assalamualaikum. Iya sareng Udin. Sareng saya. Udin, ari mana di mana? Meuli sangu lila-lila teuing. Ulinnya. Henteu Bu, sumpah abi mah ameng ka mana? Abi teh nuju di jalan Bu. Mecer sangu ka warung Tegal. Ieu ge nembe dugi di Cirebon, naik bus. Paling enjing Bu. Uina ka bumi nyedak sangu naon. Dari Telkomsel. Pokoknya mama hayang kuliah deui. Piraku babaturan arisan mama sarjana KB. Ari mama teu kuliah kan isin atuh Pak. Nya sok we ari rek kuliah mah da teu masalah ari biaya mah. Aduh nuhun pisan atuh Pak. Anjing abi bade daftar kuliah ka Unpad nya Panya. Kela Bu, sabenerna aya sih masalahna ngan hiji. Ari masalah hiji mah bae we atuh. Da babari atuh Bapak eta mah. Nya babari sih babari, tapi Nya syukur we atuh ari babari mah. Emang masalahna naon gitu Bapak? masalah nama Ibu, ari Ibu teh kan lulusan SD, bisa teu kuliah gitu.